Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Balesadena tepang di Sarang Simkuring, Cindy Nabila di Padepokan Beringkawana Raja Garut. Dinten ayeuna kalaresan Simkuring aya di Padepokan Bayangkara anu tepatna di daerah Bayongbong. Nah di dia Simkuring bakal seueur nyarioskeun kitunya perihal domba nu janten legend di Padepokan Bayangkara nyaeta anu Mercy. Hayu sasarangan ninggal prosesi ti awal dengan kahir sini di Padepokan Bayangkara. Serta acana tekeng hilap ka Balesadena di like, comment, share sareng subscribe heula video Simkuring. Hatur nuhun. Padepokan Budaya tos gaduh dua narasumber asli gitunya anu kagungan Mercy. Mangga Bapak perkenalkan diri lah. Sampurasun. Sampes. Simkuring nami Pak Haji Rosid anu asli di Padepokan Bayangkara. Anu ngawitan Padepokan Bayangkara teh di dirikeun teh di tahun 2016 gitu neng. Nah, nyalaman di 2016 pertama ngagaduhan Cibagja anu asal-muasalna Bagja teh karasan kenging meser ti Mang Iwan Bayongbong gitu. Nah, Padepokan Baret Group. Nah, karasan waktu sarita nya emang Cibagja prestasinya sae nya alhamdulillah dicanak istilahna non semi-semi teh teu oleh we aya nyangket wae gitu. Nya anu jantan kejutan mah di awal 2017 si Bagja keng hadiah door prize nyata ngopikeun motor anu istilahna yalah alhamdulillah gitu waktu salita. Tah upami riwayat Mercy emang Mercy teh di 2017 waktu salita. Yang pertama prestasi Mercy diraih ku Bapak teh anu ngawitan aya semi di Cibodas. Alhamdulillah gitu nyangkat. Terus di Cempaka alhamdulillah. Terus di Megawati waktu sarita Megawati mah karasan Simkuring tengiring nya aya eta riwayatna kumaha eta teh Cikawati gitu. Kumaha teh Cikawati teh keluh kesahna gitu. Sampurasun tempakeun abdi Sari Hidayatullah. Nya pas waktu sarita teh si Mercy teh kenging nomor 140 kaleresan tos sore sareng hujan ageng. Pas dibuka ya absen. Tah abdi sareng abang teh ngobrol. Ternyata hoyong si Mercy teh kaabeunkeun meh uang daftar kembali deui soalna abang tos epeun ongkos. Terus pertandingan terus berlanjut, dipanggil Mercy teh. Alhasil nyugemakeun meski hujan ageng dia pernah sae. Kanggo tandinganna eta sareng orang mana gitu? Tandingan teh sareng orang Sumedang. Jantan perjalanan nama tadina mau diabenkeun tapi pas diabenkeun ngegemakeun kitunya. Sabab saya pun aku ongkos teh abangna. Terus gitu aya feeling teu yen bahwa si domba eta teh bakal juaraeun gitu. Saya teh tos beberes bade uih. Ngan saya teh panitia teh aya nyauran abang nah teu ka uih heula antosan gitu. Setelah dipanggil kan juara gitunya juara the best kenging naon sareng kumaha ekspresina abang pas di lapang gitu. Kenging sapi ekspresina mah kitu we
Bunga. Terharu. Terharunya Waktu burit. tadi nang muali aban gitu, Ipek di aban juga makan, alhamdulillah. Tah bapak kan Mercy gitunya kantos menjuarai banyak prestasi gitu, alhamdulillah. Tah di Padepokan Bayangkara sendiri Mercy teh dijantenkeun pamijah itu kanggo peternakan Iya, atau napi iya. kumaha. Kan di tengah-tengah ayeuna nya Mercy kene aya alhamdulillah. Ku bapa dina Padepokan Bayangkara alhamdulillah dianggap pamijah. Malahan nya ayeuna hasil ternak bapa nyalah hasilna alhamdulillah gitu. Terus nyugemakeun pertama tim si Mataramna, terus si Pancana. Teh putra Mercy. Oh, atos aya nu diabenkeun. Aya alhamdulillah. Saberiji, Pak? 2. Si Panca sareng si Mataram. Nah, waktu ngelatih si Mataram alhamdulillah ketika pertama dilatih di Bayong di Penjelaya. itu di mana di Banaraja. Nah, hasilnya nyugumakeun kan ya oge kita teu disangki-sangki nya kenging kanggo kongkorongna gitu anjeunna gitu alhamdulillah gitu. Teuing ka ayeuna oge putra-putra Mercy masih kene aya anu neme 7 sasi, anu neme 1 tahun gitu. Nah, alhamdulillah baik jajalona atapi istilahna dantena di kandang masih aya gitu alhamdulillah putra-putra Mercy gitu. Oh, janten tos seueur kitu nya Pak peranakan nama di dieu. Alhamdulillah. Pami ti luaran Pak sok aya anu hoyong mijahkeun teu kanu di dieu kitu. Aya. Oh, Aya. Nu hasilna teh kira-kira anu sama disalak ka dieu ku abang teh disortiran gitu. Aya anu eta mah dipiceun kan ditukeun anu teu kaange nama gitu. Tah Bapak pertarosan anu terakhir kitunya janten pertarosan banyak orang. Naha domba anu kan Mercy gaduh putra si putra naten tiasa mirip gitu sareng bapana belang sapi gitu janten istilahna mah kembar gitu si domba teh padahal eta mah anakna kumaha gitu Pak. Janten anu kapenak ku bapa mah perkawis bibit neng. Janten bibit bapa mah nya dia alhamdulillah upami dipijahkeun kana warna hideung emang hideung walaupun ibuna bodas gitu. Takarasan Mercy aya bibit di bapa aya kan hideung gitu. Aya Mercy putra Mercy belang sapi kan yang ka putrana teh mirip ka bapana gitu, mirip ka bapana. Teu aya ayeuna anu paling dina etana samung. Walaupun bibit bapana bodas gitu. Pemi dipijahkeun ka Mercy insyaallah lah bijilna teh nya semacam ramana Mercy teh. Oh, janten tergantung ti luhurna banyak teu salah-salah teuing darah mah. Alhamdulillah. Alhamdulillah banyak pertarosan kitunya ti simkuring ka bapa nu tos rengse ka anak oge mung sakitu wae panginten ti simkuring ti bapa sareng ti anak. Hatur nuhun ka barea sadayana nu parantos nyakseni kana video simkuring dinten ayeuna di Padepokan Bayangkara sareng Bapak. Mung sakitu wae wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.